maksudna ninggalkeun kesenangan dunia ulah make pakaian anu bagus lantaran mawaria ulah dahar nu ngeunah lantaran maha poho ka Allah dunia 99,9% mawa poho ka Allah tinggalkeun dunia makhluk 99,9 nagoda ka urang mun teu ngalem nyawa tinggalkeun makhluk dunia jeung makhluk ditinggalkeun menuju ke Allah ditinggalkeun teh kurang lompat asal kapal jeung jelema lain mun aya mobil urang lompat lompat teh katabrakna maksudna hate lepaskeun ta'alluqna jeung dunia hate lepaskeun ta'alluqna jeung makhluk ta'alluqkeun ku ari Allah dibimbing ku pawangna ulah luak liuk sia melalui pawang ieu laksanakeun sok aya pawangna ditaklukkeun ku pawang lagi begades cak pawang lagi begades runtul urang ka runtul aya pawang saya pawang mau nganu sakitu galakna ku pawang mah taluk jana ditumpakan mau gajah ditumpakan di taman mini gajah tuh di taman safari ngigel gajah ditumpakan ku Haji Pendi gajah ngigel Haji Pendi ngigel atau emang sabangsanya nama rohna jeung gajah jadi ngara rigel kontreng tuh bisa takluk tawon takluk segala takluk ku pawang ieu manusia ge ditaklukkeun ku guru mursyid siapa duitnya siapa duitnya 100 jutanya mun nah ngajual tanahnya kadegan ke mama boh mama mal jadi sia ka jeung kadegan mamanya dugu mama sia wah kadegan yang mama lamun teu percaya ka mama mal jadi kudu nurut ka mama aduh jangan mama mana kos gitu amat mau jadi wali kudu percaya heula bahwa eta mursyid setiap mursyid berarti geus hayang dunia ketika jadi hayang dunia nyoba doang engke geus jadi mah diserahkeun deui tah duit sia 100 juta nu baheula dipentat teh ku mama tah leg ku sia imbung ku ari mah tuh keur ieu mah sia hayang kadu ku ari mah hayang kumaha lamun mamana nyokot aja ku mama pake beli mobil rantai mamana tama mama nukan lain nyoba tambah berarti mama na ileg-ilegan teman tuh bis lain gitu sana jangan dibelikan kayak bakal diganti saja belikan lain nggak dilihat doang iya nafsu datang ke mana pakai cincin bagus kadang kan yang mama memakan buara ragus nyana mah tuh benang make kok gitu amat asal boga pikiran gitu amat mau jadi sebab daun pawang buat nyana mah awas ya ku pawang bahaya disintek sia ku pawang mun make samping bagus ada kan yang mama nu make aja semua ke kolor we udah ngante sambaraga atuh mama ge urang malamun urang ge geus siap bade beat atuh pasti pasal percaya teman-teman jangan percaya lantaran urang cian siap di beat abdi cenah nyanggakeun sadaya-daya ka mama lah hendak dikukumahakeun bener sia bener ayo siap-siap ninggalkeun pamajikan yang aing ayo tinggalkeun pamajikan sia jeung mama ulah kitu atuh balik sia ka ditu balik aduh pan gitu amat gitu ieu carita nafsu aju kaliwatan amat apa mama emang mama nukan tama atuh kos gitu ikir carita ditaklukkan datang ke mana nafsunya dengan cara tersendiri atau lain sambarangan naklukkeunana aya cara-cara urang teh encan jadi jelema nu asli lamun can datang ke hakikat gagarat jadi jejelemaan sarua jeung sapi jeung kebo dongkol hampir jeung monyet
jelema lamun can datang ka hakikat mah eta teh perasaanna masih kena perasaan biasa hewan can boga perasaan manusia. Dan mandak polisi nangkep jelema lantaran polisina can berhakikat malah bersinga. Memandak pamarentah meres rakyat lantaran pamarentahna can berhakikat malah masyarakat diperet katai-tai. Manusia terupana ungkul horeng jeroana nama meong garong. Carita polisi abri yang pamarentah gitu memojoh na ai ieu kiai sorbana kahandap ngangsar udeng-udengna sagede ban Vespa. Salah saeutik Allahu Akbar, salah saeutik Allahu Akbar. Tapi horenganan asal ceramah bae kudu make amplop, asal silaturahmi kudu disuguhan, ngariung mentu make berkat diomongkeun lain ngana. Eta rupana doang horeng jelema. Orang Jerman nama monyet anu aya di Cisoka solear mentak lamun Haji Fendi ka solear di Boro ajar dulurna ngakunya nama abah kalau pasan ngomong abah jeung monyet sabodo kami matu ngan ngajalanan doang mantap ngomong gitu gemereun aya akur-akuran setik. Gusti Allah enggak gitulah jeung ahli hakikat tenganggap jelemanya nama lantaran ahli hakikat meneleh urang teh geus kadeuleuna monyet, kadeuleuna buaya, kadeuleuna maung, kadeuleuna minimal kebo. Geus urang lamun can jadi ahli hakikat ayana di dinya wajar monyet dikanaratakeun. Wajar monyet kebo di kanarakat, wajar maung di kanarakat, geus wajar atuh DPR jakos monyet di kanarakat, wajar polisi jakos maung di kanarakat, wajar DPR jaokos nondi okos buaya di kanarakat. Deres nyana makan neraka kiai wajar di kanarakakeun kiai lantaran nyana aya di golongan sapi banteng. Nah Gusti Allah nah gitulah ahli hakikat. Mantak Syabul Qadir mah nyana makras halumu kadi Gera belajar hakikat di dia diuk di majlis kula mun bisa unggal poe, mun teu bisa unggal poe saminggu sakali, mun teu bisa saminggu sakali sabulan sakali, mun teu bisa sabulan sakali satahun sakali ulah teu cek Tuan Syabdul Qadir kula ieu deuk jelaskeun tentang hakikat. Sebab mun geus jauh ka hakikat pasti jelema bakal tertarik kana hakikat. Ketika tertarik ingin mendalami. Ayo kadi termasuk Syekh Bahauddin Al-Naqsabandi nyana terus-terusan halumu kadi teu deui kaindahan anu paling indah kecuali bersanding jeung Allah.
hirup di dunia babarengan jeung makhluk moal kebal tapi urang nu lilanang ke babarengan jeung Khaliq. Terus-terusan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi kadi malah aya leuwih saha jelema nu keur hirup babareng jeung kuring pasti mengetahui hakikat teu kaburu jeung kuring hirup datang ka kuburan kaula musab kuburan kaula kula nyaho bahwa jelema eta adalah resep ka hakikat kukulang ke bakal dibere ilmu hakikat. Masya Allah tak gaji bendi kamari waduh langsung kayak ngusapan kuburannya nah Gusti Allah abdi alhamdulillah datang ka dieu abdi ngadoa ya Syekh Bahauddin tarung abdi lakukeun salah jurusan atuh nana mah di mamanda ge mentana karung bae ditarik bae kukula balik sia ka ditu itu wali ge seuri bae dan naonan cek dia minta karung segala iya urang lewe jaritakeun lakekan kos kitu ulah so maca kitab sombong macaan Quran eta sakar ka Quran segalanya nama ali hakikat mah ari Quran sakadar dipake lelecehan mah kitab sakadar dipake lelecehan mah engke Quran jeung kitab teh bakal jadi bom bakal jadi kampak bakal jadi bodem bakal dibodem sia ku Quran Quran nu dibaca ngajak ka Allah sementara sia lelecehan make Al-Quran ali hakikat seuri bae kitab dipake lalagaan ku sia maksud lalagaan teh neangan dunia keagungan kemewahan awas ya Allah mantajatuan Abdul Qadir wal insan wa tajwalan ila ilmi syariat manusia penting atuh kana ilmu syariat butuh dina mimitina kana ilmu syariat liyasulal badani hasbu ma'rifati supaya hasil kana awak ukuran ka'amarifatan insan lamun teu make ilmu syariat ke moal bener wuduna caina moal bener salatna moal bener diukruku sujud nangtungna moal bener teu make syariat mangke dagangna ge sadaek-daek bae transaksina ijab qabul teu beres pertikahanna ge hengke teu beres teu make persyaratan rukun-rukun nikah itu kalih jadi pamarentah teu make syariat nu penting make balok dina pundakna make kenong dina dadana teu make syariat mah teu kitu bae sagala rupa ge mantak pertama penting ilmu syariat abeh rapih maksudna untuk memasuki alam ma'rifat sifat mual bisa asup dina alam ma'rifat sifat sebab alam ma'rifat sifat mah eta mah darajat makom atuh deuk kumaha maka darajatna ngamakom-makomna sementara dina syariatna can becus moal datang ka ilmu hakikat lamun ilmu syariatna teu diberesan ai ilmu syariat ayana lain di SD SMP SMA lain di universitas ilmu syariat mah ayana di pondok pesantren geus jelema hayang nganyaokeun ilmu hakikat kudu mondok lain pondok mondok di pesantren lain mondok di pondok lain mondok di pondok pesantren mengaji ai mondok mai mondok di pondok mangke dagang karung dioplos neraka nah
kudu ngaji heula nganyahokeun ilmu syariat tidinya bakal nganyahokeun ilmu syariat teh berikut jeung asma-asma Allah lantaran ieu kabeh alam teh teu kaluar tina asma Allah. Imimiti ar-Rahman ar-Rahim Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Mutakabir terus sobur kabeh. Ijina asma Allah tenrap di alam dunia geus urang bersyariat melalui asma Allah. Geus kulantaran asma Allah teu kudu kadenge ku ceuli kadele ku mata, kacium ku irung, karasa ku letah, kacekel ku leungeun. Syariat berarti make hisi geus alatna adalah panca indera. Geus salatna ge ahli syariat mah kudu kadenge ku sorangan nu sholli Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Eta syariat anu dibaca nama Allahu akbar kabira Allah teh maha agung kalawan agung anu pohara tapi di jero hatena ya mobilan agungan mana Allah jeung mobil tolol. Walhamdulillahi katsira puji pohara lobana tapi nya tilok muji. Subhanallahi bukratan wa asila kita nyucikeun Allah berangjeng peuting isuk jeung sore tapi nya ngagodom lang bae tilok nyucikeun Allah. Nu paling bahaya ngucapkeun ini wajah tu wajia sanjana abdi menghadap ngahareupeun awak abdi zat abdi ka Gusti tapi geuninganan mata jelalatan teu meunang aya nu geulis ceuli teu meunang ngadenge musik. Itu kene irung teu meunang umbah abah susar sosor bae. Itu kene letah, itu kene hate. Padahal mah ini wajah tu wajia kakarak datang ka syariat mah kabeh ge kitu bae teu ustad teu kiai teu santri. Komo polisi mah. Polisi mah keur salat ge neangan priwit. Syariat indra anu main indra geus satu jelema teu pasini bae soal syariat anu dilaksanakeun ku indra teh sia teu kabenge ku ceuli sia ulah urang sarewas ribut teh bener sia salat tuh leungeunna sedekapna nu bener ribut rukunna nu bener atuh sia rukunna kudu kos kieu ribut sujudna ribut ngaributkeun zahir teureun terus bae datang ka kiamat zahir diributkeun bae waktu jangan nyahokeun sifat Allah waktu jangan nyahokeun ilmu batin rugi ngaributkeun soal zahir, soal sah teu sah, soal mutamad dhaif, soal arjah rojeh itu we nu diurusan terus soal eta bae teu eureun-eureun datang ka kiamat jeung moal eureun-eureun sebab kadeuleu ku mata nu manta kudu boga patokan bae ulang-ulang ribut dek patokan bermadzhab mana dek teu bermadzhab masalah nu penting ulah ribut boga patokan ngaran aing mah pinter dek ngamadzhab sorangan bae itiad hek bae geus meujeunna mah cara Imam Ghazali teu bage madzhab cara Imam Bahauddin An-Naqsyabandi nya mah ngamadzhab sorangan teu make madzhab ulah jaritakeun madzhab bis pandai mah masalah di urang ge aya cenah PKS teu make mazhab rante sukeun ka sumur cor Muhammadiyah teu make mazhab sarua cor becus henteu ribut mantagadu supaya ulah ribut urang mah itiad teu bisa atuh make mazhab sok pilih mazhabul arba'ah
dek make Maliki mangga Hanafi hegae Hambali hegae milik siapa mangga ribut ulah ya ribut masih dikeun teu bismillah aing mah bismillah itu mah teu bismillah ribut batur mah geus nya napolonya na mangga ributkeun bismillah batur mah geus nya ulang alik ieu mah ngaributkeun kunut batur manggeus nyen kapal selamnya nama ngaributkeun masalah usolli ngamasalahkeun marhaba ngamasalahkeun sayyidina angel ulah dianggap geus deka Allah mah aing mah bermadzhab Syafi'i deka Allah tegaling aing mah deka Allah pek bae siapa dek pakai mazhab tuh mazhab urusan sih aing dek Allah dek pakai mazhab Syafi'i titik batur yang sarikeun kembali urang ulah yang sarikeun nya beres ketika akur jeung urang hayu teu akur aing mah bisa aing coba sia tanpa aya pacekcok aing jadi ka Allah di aing jadi ka Allah jadi ka Allah aing ka Allah atuh hayu babarengan hayu tapi ulah make usul aing mah dek make usul we geus ngarendeng sia-sia aing beres ayo deh kumaha di itu urusan selera urusan keyakinan malakur zahir malakur zahir sebab indra selama make indra cak Haji Pendi tukang sapu gelis cak aing teu ih gelis jasa cenah ribut jeung Haji Firdaus gelis henteu ulah ngaributkeun batur nu dieu mah gelis henteu nu di magis nini kabehan ge mulai ribut bae malah ya beres-beres tetep ka situ datang ke restoran nu hiji beki roti nu hiji teu ribut cak nu hiji euy urang mah teu ngeunah aja aing mah ngeunah aya teu ngeunah ribut bae salilana urusan zahir mah urusan indra mah atuh ribut bae salilana terus bae mulai eureun-eureun cek ieu ngeunah cek urang Uzbekistan mah ngadahar roti kos kitu ngeunah cek urang mah henteu cek urang Mekah mah eta teh korma teh daharnya nama urang mah lain cek urang Mesir eta teh nu dihijikeun teh naon ngaranna roti anu dihijikeun jero aya dagingan segala rupa naon ngaranna burger heran aing mah dasar urang udik teh nyaho lain burger lain tah anu se digitukeun jero segala daging segala rempah-rempah gitu kan hese ngobrol juga lembur hese kebab ya namanya martabak aja meuli di pasar Kemis tuh ya martabak bumbuna kacang dicabak beluna panjang aduh tahu sakit tuh bae terus salilana urusan indra mah kitu bae cek ieu gelis cek ieu henteu cek ieu kasep cek ieu henteu cek ieu ngeunah cek ieu henteu kitu bae salilana cek ieu takbirna salah cek ieu bener cek ieu sedekahna salah cek ieu bener atuh kitu bae terus mata ngamasalahkeun syariat ribut dina syariat ieu adalah jelema anu dungu cek Tuan Syekh Abdul Qadir geus ayu make mana ayu kuari rapihan kuari menuju ke jero tuh nu bantak penting ilmu zahir sesuai jeung keyakinan urang mazhab Syafi'i sek kuari urang yakinkeun di mazhab Syafi'i asulal ibadana marifatihi fi alami marifati sifat ketika urang geus bagus di alam syariat engke urang bisa sulusuk nyelusuk di alam marifat sifat ieulah darajat melalui suluk urang teh hayangnya hokana jerona maka syariat heula geus syariat rapi karapihanna datang ka mana karapihanna urang ngalaksanakeun sesuai jeung aturan syariat sakira-kira ditanyakeun bab muamalah urang bisa bab ubudiyah urang bisa bab munakat urang bisa bab kitu mujahadat bab kitu jihad bisa ada bisa nah bisa nah syariat geus rapi siap sebab engke bakal ditinggalkeun tadi openan syariat mah
maka geus jadi wali Allah maka dituna leuwih luas teh atuh ku ari mah jeung kafir babarengan ngobrol masalah sameja sakareta sa mobil saima no problem eueuh kemuskilan jeung awewe babarengan muskil pantak kaji peni mah lantaran geus jadi wali jeung awewe ge muskil terus bae nya marerendengan rante asupkeun ka sumur bae cor juga walianan sia nah beda engke alamna beda sebab alamna rasa nu ieu eueuh aya ge rasa bareng jeung Allah ketika rasa bareng jeung Allah itu makhluk Allah aing makhluk Allah sarua dina pada makhluk Allah perasaanna itu aya Allahan aing aya Allahan jeung sasaha ge Allah atuh naon deuk naon maka yang sekat-sekat segala tuh nu mentak bakal jadi gudang ilmu jelema nu deket ke Allah sebab Al-Quran lain dibaca tapi dipraktek urang sakadar maca praktek encan wali geus praktek Al-Quran walaupun carang maca Quran geus praktek nyana meraktekeun Al-Quran terus-terusan matak lamun hayang nyaho Quran Kangjeng Nabi adalah Quran lempang wali adalah isi Al-Quranul Karim nyana bisa jaritakeun tentang ayat-ayat lantaran nyana pelaksana Al-Quran moal bisa ngalaksana moal bisa nyaritakeun cepes lamun nyana lain pelaksana istilah nyebut cau au ca a teu bisa lain pelaksana jelema lamun can jadi abri moal nyahoun tentang pahit peurna ketika pendidikan kita lempang sabaraha puluh kilo manggul rangsal sabaraha puluh kilo manggul senjata kemudian tiarap kemudian lumpat kemudian naik ke gunung kemudian tuh terjun lain lalagaan ketika dak jadi karak jadi jenderal di bawah nyana KBG urut aing kabeh lalaku polisi ketika pendidikan emang tepeuheur teu pahit wali ketika pendidikan anak emang tepeuheur moal aya jelema di spring bed bae jadi wali moal aya jelema dahar di restoran bae jadi wali moal aya jelema gigindingan bae jadi wali cenah si anu ginding bae kok jadi wali geus urut nyana kuari geus teu boga rasa bagus teu boga rasa di restoran teu boga rasa di hotel kumaha prakna ti Gusti Allah tilok menikmati urusan dunia urang mah banteungeun saeutik demo mantak wali mah ke roti nyana beuki bae oh tah mah beuki dahar berarti walina ese jeung wali bae ese selalu akur bae nyana sebab naon sebab tilok menikmati kumaha ayana bae ayana kos kitu bae andai kata eueuh sangu jeung gandrung bae jadi bae wali bae sangu eueuh gandrung eueuh roti jadi bae roti eueuh endog jadi bae endog eueuh cenah aya ge supermi leuwih jadi eueuh naon ieu mah carana teh eueuh naon ieu mah ge jukut jadi bae wali jeung jukut ge jadi bae atuh bala-bala mah lain wali ge beuki ulah dianggap jadi wali babati ilmu syariat mah heula berarti ngahebatkeun ilmu syariat kudu masantren lain 1 tahun 2 tahun kena maher sebab dek diangkat jadi kekasih Allah jadi pejabat mun urang mah bupati gubernur masa bupati bodoh masa gubernur bodoh atuh dirante pesantren tuh awalan nilai ilmi syariat liasulalil badan lasabu maripati ukuran marifat dina ilmu syariat jang nyulusup kana alam makrifat sifat didinya teh bakal ditinggalkeun syariat kuali nyulusup lain berarti ditinggalkeun teu make syariat teh dibagus-bagus melalui sifat geus urang kudu nganyahokeun tauhid asma tauhid apal tauhid sifat mimiti tauhid apal kemudian tauhid asma
tuluy urang kana tauhid sifat geus rapih tauhid afal tauhid asma tauhid sifat engke bakal kapanggih hakikat tauhid zat pangluhurna tauhid zat tata lepah heula teu bisa jelema kaluar ti SMA hajuno rekat rante asupkeun ka sumur paruncor jelema kuari macana ieu mah mahasiswa nu disebut mahasiswa teh dina ilmu syariat mah jelema anu siswana jadi maha berarti jelema anu suluk mahasiswa teh jelema anu suluk ulah kaluaran ti UIN disebut mahasiswa ulah kaluaran ti ITB disebut mahasiswa salah julukan siswa nu geus jadi maha eta teh jelema anu suluk asli mah kos kitu kuari dioper lantaran Yahudi mahasiswa teh keluaran ti universitas asal keluar ti universitas disebut mahasiswa padahal tilok sholat padahal teh jangan naon masa mahasiswa kos kitu siswa santri mahasiswa santri suluk mahasiswa nah guari belajar geus ayeuna masih lulup dina sifat geus guari manyana suluk teh ngajalanan syariat dina relna sesuai jeung aturanana tanpa luak liuk guari mah terus be menuju Allah di halte aya 9 halteuna mimiti darajatna makom tobat 2 makomna makom syukur 3 makom terus datang ke makom ridho 9 makom kudu aya nu ngabimbing ngaranna guru mursyid lantaran mau nganu sakitu keliaranana ketika ditaklukeun ku pawang nama eta mau nurut laler hiberan kamarang hiberan tawon hiberan tapi aya pawang nama eta tawon bisa nurut sapi banteng anu sakitu ader-aderanna himar ader-aderanna di leung tapi aya pawang na bisa nurut simet bisa nurut ieu nan kitu ngaranna sirem bisa nurut atuh lamun maung bisa nurut gajah bisa nurut buaya bisa nurut ku pawang nama asa si manusia teu nurut atuh kudu manusia buka akal jeung pikiran taklukkeun saha bisa naklukkeun pawang teh guru mursyid urang mah bisa na pawang teh mindahkeun hujan sebut pawang hujan lisong basa teu gede leungeun ditiup-tiupkeun aya nu teu make lisong make babacaan bisa kula mah awi burung iwung burung hujan ge kudu burung iwung ge lamun ditebak jadi burung moal jadi awi manya hujan ge teh burung pindah siap pindah di burung-burung goreng ulah di dieu maksa hujan sat kerja hujan awi ge ditebak aya nu maksa teu buru teu ieu jadi syariat kuari thariqah melalui derajat suluk ngaran dibutuhkeun ku manusia mun bener ge hayang jadi jelema awalan ila ilmi syariat jelema nu teu daek belajar ilmu syariat nyana embung di aku jadi jelema hayang di aku jadi kamangmang pinter bahasa Arab pinter bahasa Inggris Jepang pinter bahasa berbagai bahasa tapi nyana teu ngarti syariat encan jadi jelema karak jadi kamangmang ajan make jasna bagus dasina hebat sapatuna herang babil mengkilap eta teh juri jelema ya Allah
sebab moal ngatur hirupna kita kena yang bener-bener jadi jelema asli syariat kudu berthariqah. jelema kakarek datang ke syariat dan encan mereka tata setengah jelema can jadi jelema bener sebab masih kena bisa disogok mun ngariung hayang berkat can lorekat begitu baik hayang ka alem hayang ka denge hayang disoting supaya baturnya rahum Allah na ngalipet can jadi jelema Masya Allah. lamun hayang jadi jelema summa ila ilmil batin kudu ngaji ilmu batin silulu urang ka jero laut kapanggih ge jeung keuyeut jeung rajungan jadi maksud ke di jero laut aya mutiara minimal aya karang-karang anu berwajah cantik karang nu indah dihandapkeun karang aya batu mutiara maritakeun di jero laut aya mutiara kaputupan ku karang nu berwajah indah tentuna teu setiap jelema bisa nyokot ngadenge di laut aya mutiara aya anu teu ngadenge aja aya nu ngadenge doang sabodo aya nu ngadenge kemudian memperhatikeun kos kumahanya aya nu memperhatikeun kumaha carananya sanggeus kumaha carana belajar urang ngojay jeung silem sanggeus belajar ngojay jeung silem aya anu prak aya nu henteu sanggeus nu prak aya nu caplok lauk aya nu henteu aya segasa tah hayang mutiara hayang nganyahokeun marifat silurit eta teh aya anu lah marifat ieu geus aya nu ngadenge mah marifat aya anu kostumahnya aya anu kumaha carananya aya anu coba-coba belajarnya aya anu prak begitu tes belajar teh ya nyana teh belajar nganyahokeun berangkat kaleg-legnya da ku Golkar wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kiai anu keur suluk dicaplok ku Golkar. Itu cerita ke Golkar mah ngan ke pendopo. Di pendopo diberi duit seperti itu berapa? Kemarin tuh yang kemarin 300 ya. Dicaplok ku pendopo. Ya Allah, ya Rabbi. Dicaplok ku kecamatan, dicaplok ku kabupaten, dicaplok ku gubernuran, dicaplok ku presiden. Anggeus wassalam. Selesai. Finish. Ya Allah. Komo nu teu belajar heula cacak nu belajar hese. Nah, begitu nyana belajar terus bisa nyingrai-nyingraikeun nyana bersikeras tengali satengalieu dunia teu dianggap ku hatena makhluk teu dianggap ku dirina hiji bae Allah nu nyieun dunia jeung nu nyieun makhluk mantep kos kitu teh tawadzalika la yasulu moal hasil ila bitarki rusumat kecuali kudu ninggalkeun rusumat allati hiya mukhalafatun lisyariat anu nyulayaan kana syariat ai syariat teh imtitsalul awamir wan nawahi takwa ngaranna berarti zahirna kudu takwa
batinna rusumat allati hiya mukhalafatun li tariqah. Jadi berarti kudu ngajauhan tina anu ngayaan kana tariqah carana wa husuluhu biqabulil masyaqqat an-nafsaniyah. Kudu narima kamasyakatan bangsa nafsu war ruhaniyah, bangsa ruh tujuanana li ridho ilah, untuk mendapatkan ridho Allah bila riyain wala sumati. Geus berangnya nama atuh kuari batur daharnya nanti suki-suk rame ngawuduknya nanti cedegan tengah wuduk ngan ngadahar bubur lah. Beres uduknya maka iya diendong itu tau parah mana masyarakat nafsaniyah ulah wali baik orengan entah bahar mah mangga bayangan sekadar jang kuat nangtung salat ulah neuleuh kana lazat nyeunah nikmat, tetapi jang sekadar nangtung ibadah ka Gusti Allah masyaqqatin nafsaniyah. Bahkan kira-kira ngaganggu majeng jelema-jelema ditinggalkeun ku nya. Alhamdulillah cenah kula geus belajar kiai banyak belajar naon ninggalkeun jelema nu kumaha nu tulok mere. Itu beres. Anak murid Habib makin tuh kabeh. Beres. Mana masyaqatin nafsaniyah. Apa kudu lompatan ti jelema lain jalan edan. Lain edan urang atuh itu bager urang bager, itu jelema urang jelema. Lumpat teh ta'alluq. Hate teh ulah aya patula patali. Bis lamun ulah aya patula patali, urang lamun jadi bawahan pasti patali jeung atasan tinggalkeun. Lamun urang ulah patula patali jeung jelema atuh berarti lamun urang ngawarung hayang laku, aya mah bahaya patula patali tinggalkeun dagang. Ulah patula patali jeung jelema mah atuh lamun urang boga yayasan hayang boga murid atuh tinggalkeun yayasanana. Ulah patula patali jeung jelema mah atuh ieu ge sarua patanten salap ge aya hayang dikrimunan ku manusia mah atuh tinggalkeun. Ulah aya ta'alluq kudu merdeka. Masyarakat eta teh kos kitu, masyarakat pasti emang kos kitu belajar jadi wali mah. Lambe datang ke Tuan Syabdul Qadir. Assalamualaikum cek embe namu. Iya sarua jeung Habib Rojak. Assalamualaikum waalaikumsalam. Di mana anjeun be abdi ti gunung. Ieu sa ieu pamajikan abdi. Jadi duaan nya jeung pamajikan sejoli. Aya naon be? Kula hayang bisa ibadah. Hayang bisa ibadah muhun ka bita jasa gadege ceramah tuan. Horeng bege ngadengikeun. Embe ngadengikeun. Ceramah kiai, ceramah ulama, ceramah Tuan Syabdul Qadir ngadenge, embe ngadenge Aisyah di hari penting. Oleh kumbe. Maksudnya cek Tuan Syekh abdi hayang bisa ibadah kok ngadengikeun ceramah Tuan ku nikmat ke di akhirat, manggih kanikmatan boro di akhirat di dunia ge manggihkan. Kai hayang ngedah ibadah mah di dia tuh cicing ngasantren. Nah, enggak cek. Embe mondok embe. Asal sore asal berak lakian cek dan saya kada siambe siala pun hayang jadi wali. Yes, ya kudu ninggalkeun pamajikan.
sebab sia kadeleuna ku aing asal jelema siapa jelema ge bae kudu ulah ta'alluq jeung pamajikan sia wayana riabahan coba nafsu tamah kusia eta pamajikan dek kita balik atawa dek kumaha nu penting sia kudu riabah masyaallah cakin mangga atuh nyanda bebe jaga pamajikan neng balik ya kakak hayang jadi wali neng balik ke ditu sana supaya kakak ulah tulak ta'alluq mangga nurut ambe pamajikan da balik tinggalnya nabe biasa ngasantren ngaji embe masyaallah panggil kadalena sia geus tenang mohon sia bebeneran ieu teh maksudna sia ieu hayang bisa ibadah mohon bohong sia kayawan tuan saya tuan bohong kula kurang kumaha geus cicing di dieu aju boga pamajikan kita balik-balik lain sia mah lain hayang jadi wali ih kula hayang bisa ibadah lah bohong cicing betambe aslina sia indit di gunung embung kapanggih jeung gunungan sia lantaran sia dek pake korban embung dipajit kan bener korbankeun diri mana satungtung can bisa ngorbankeun diri moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah insyaallah cek jana jelema lamun can bisa ngorbankeun nafsuna kahayangna dikekeuweut bae ku jana moal bisa ibadah ka Gusti Allah sakumaha moal bisa ibadahna embe lantaran embung dikorbankan korbankan ku urang diri urang nafsu urang makan ngagugu ka nafsu hayang meuli baju bagus digugu teu korbankeun ka hayang eta hayang kendaraan nu bagus duit aya dibeli ku urang makan ngagugu nafsu korbankeun eta urang makan hayang dahar ngeunah geus teu ngeunah di imah ka restoran ngagugu nafsu ngaranna lamun urang ngagugu nafsu moal jadi wali korbankeun ka hayang eta hayu sebagian urang ceramah ngagugu nafsu sebab ceramahna yang dibayar korbankeun eta korbankeun Habib Razak korban embe dinasehatan ku Tuhan seh mohon moal jadi wali sia satungtung sia can bisa korban atuh dia ayeuna marek balik we heula ka dunungan sok balik heula ka ditu lamun maneh geus siap dikorbankeun karak jadi wali karak bisa jadi wali jangan datang ka ditu ka dobogana Assalamualaikum salam cak nu boga embe heran aing mah aing bisa salam sebab dunungan nama lain wali aya naon sih ambe kok bisa atur salam ki ka aing tas di mana sih ulah tas mondok di mana mondokna di Tuan Abdul Qadir masyaallah embe aing mondok aing henteu Tuan saya bisa kos kitu eta di mana sih mondok di Tuan saya sia bisa ulup salam sakieu pasehna kula keur dibukakeun hijab kahewanan ieu teh lamun ditutup ku Tuhan saya kula gitu bisa sia kakarage sabulan deungit ti aing ieu geus paseh kieu ieu atuh engke sia jadi wali aing henteu aing maksudna sia ka dia daun kula ge teu jadi wali mah ngan ilmu ti guru kula bae keur nyanding ieu mah kula titah ka dieu teh deuk ngorbankeun diri lantaran kula ieu berangkat ti dieu teh sieun gremeng-gremeng gerentes dan kula cenah bulan haji dan dikorbankeun kula embung jasa tah kula daran embung kula teh jadi wali maka kula kuari mah unjukan ka donongan mangga nyangakeun sadaya-daya emang abdi mah paranti na dikorbankeun teh kulantaran maneh ku ari magis pasrah moal dikorbankeun sok sadaekna maneh ibadah tuh satungtung urang masih kene ngagugu nafsu urang moal merdeka ketika urang geus lepas tina nafsu urang merdeka ketika urang geus merdeka kabeh bakalna numplek di urang kabeh hayang mobil aya balik deui tah hayang duit loba tah cenah aing mah hayang kos kitu nadang moal jadi sia
Siapa yang jadi wali sih yang duit tolol. Yang jadi wali yang boga mobil lah cuma jadi. Jawali masana jangan geus boga gitu hayangeun. Aing mah kabita eta da doang tah cenah sakjana teh. Riadoh teh mantap tah eta tah. Oh, dimerdekakeun. Sageus dimerdekakeun balik deui ka Tuan Syekh. Cek Tuan Syekh maneh pamajikan geus boro-boro nu sejen. Haju dunungan geus ngamerdekakeun. Sok geura kaleuweung deui engke ku kaula digurukan di luhung maneh bakal jadi kutub. Mantap biasa. Dek dijadikan kutub. Kunaon ari jelema ku ari upak-upakan jadi embe. Terus urang ngadenge maruncul bagaikan toge muncul di setiap negara. Geus jelas-jelas anu ngaku Tuan Syabul Qadir Imam Bahauddin An-Naqsabandi, Imam Syekh Maghribi, kemudian Abu Hasan Asyadili, Sri Sikti Maruf Kulhi, Abu Bakar Shibli Yazid Al-Bistami, wah maruncu. Kemudian Baba Syamasi, Amir Kulal, wali-wali Allah anu bisa halali teragag cara si eta. Si eta masih beragag. Teragag deh betot bae kena ragag. Maning digejeburkeun bae tah mangis. Hiber teh hiber ge gejeburkeun bae. Ya sampai kerat. Terus ulama jadi ulamanya jadi wali, ulama jadi wali. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambalinya ulamanya wali. Imam Hanafi kurang beringkat bulu ngadege kawalianana nyana dagang pakaian. Imam Hanafi ngutus anak buah sing hade cek Imam Hanafi ieu aya cacat bejakeun nya. Imam Hanafi mohon berangkatlah anak buahna dagang, seminggu lapor, ya Tuan hasil dagang yang sabaraha menang sekian. Hari anu aib teh anu joreng mana duitna, aduh sakiana kacampur Tuan hampura sebab barita dirut jadi nu jore ge kaasup. Oh cek Imam Hanafi berarti sia dagang teu beres, duitna kabeh disodakohkeun. Coba ayo coba si eta ayo si eta mah buku jore jadi aku bagus enggak sama jadi seuneu bakalna oh ya Allah teh Hanafi kawalianana lain lah gagah Masya Allah hese eta salah sahiji kawalian Imam Syafi'i ditembongkeun ku Allah ketikanya di Baghdad berangkat ke tanah haram mawa bekal. Cik Imam Syafi'i nyana begitu pas dek asup ke tanah haram Mekah langsung yang tenda diundang kabeh manusia dek naon ya cik Imam Syafi'i kula dek asup ke tanah Mekah tanah anu dimuliakeun ku Gusti Allah anu isin kula lamun asup ke tanah Mekah di kantong kula aya keneh duitan sebab ieu tanah mulia Allah ningali kana kemuliaan haram jeung jelas Allah ngahinakeun kana dunia. Isin kula asup ka tanah haram di kantong kula aya keneh duniaan dibabagikeun geus beres kabeh karak asup ka tanah haram. Coba si eta mah lain mikeulan malah nyokotan. Beres nyokot pakai halal mah maling nu babaturan ieu lah cek janda fauli maridau udah ieu tanah haram kewalian Imam Syafi'i ieu salah sahijina lobokeun kewalian Imam Malik. Ketika Imam Malik tenar di Madinah kemudian datanglah gubernur, saya tetap raja berarti
Imam Malik dek disumbang lantaran ketenaran murid-murid naga loba, maka Imam Malik dek dijieunkeun imah, dek dibere kuda nu pang bagusna jang dakwah kemana bae. Cek Imam Malik, kula daripada ngadaha duit pemerintah mendingan kula ngajual kenteng imah kula. Kajem teuing kula mah kabocoran ge kenteng imah kula dijual jang dahar daripada kula ngadahar duit di pemerintah. Hampura ya ke RT ya. Iya keur cerita ilmu kawaliana, nah emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Imam Hambali mah namun manahanan dek sare nurutan Kangjeng Nabi. Cik Imam Hambali diundang tetangga, kula moal ka sare lamun di imah kula aya kene dahareun roti, dahareun kene kopi dan lain sebagainya. Kula nyaho aya umur nyaho datang ka isukan. Nya nama kos Haji Pendi dibabagikeun heul. Gitu Haji Pendi ge kitu ngan kenya nama minta duit. Bayaran teh lain ngabagikeun dagang. Nyaritakeun Ibu Khilafah Rasyidin teh urang ulah tenar dina ilmu mah gampang. Ilmu mah gampang. Tah eta tanu hesena tah. Ih, masyaallah. Ku ari matun lain kiai jaga gampang. Aju aya sertifikat kiai. Dua hari. Eta tanu wis kitu dae. Terus berlaku sampai akhir zaman. Ulah disangka tuh naon gitu ngaran Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja kemudian menikmati dunia henteu. Ulah disangka Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja Sultan Banten kemudian yana menikmati henteu. Puluhan hektar ditinggalna apakah manehanana ieu aya di jero hatena eueuh. Kurang kumaha sugihna Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam ulul azmi. Itu lain lalagaan dunia bae. Urang mah nya susah nya hayang nya henteu aya deui deres anu teu diangkat jadi wali aya menikmati deres ieu mah nya susah nya hayang nya eueuh nya teu jadi wali pamustungan teh baca. Aduh Gusti Allah terus sampai kaya sampai Syekh Abdul Karim mementak bisa hibar ke Mekah ke Banten emang gunawan anti dunia. Syekh Nawawi mementak masyhur kira-kira sadunia anti dunia. Syekh Asnawi mementak kurang di Zarahan emang kumaha anti dunia. Syekh Asnawi anu bisa mindahkeun tangkal gede di Sumatera jang masjidnya anak masjidnya teh terus hayang make kayu eueuh kayu di dieu jana ka Sumatera aya hiji tangkal kayu anu geus 100 tahun anu kitu kunyana dibeli di ditu eta teh masyarakat yang geus bunga gaji moal bisa cenah eta mah ku Aslawi kapan make ieu doang tah kelengan bismillahirrahmanirrahim set gubrak besar aja usaha. Aja ku Aslawi dibawa ka dieu ka Banten ka mana? Ka Banten ngerenovasi Masjid Banten renovasi Masjid Banten. Aja eta dibawa ka dinya kumaha? Wah, kabeh nu bisa. Wah, cak ada wadi bisa. Bawa kapal parahu nu daekeun ku gede-gedena kayu. Coba Nawawi di papasan, terus di papasan barali kabeh jelema nya nama peuting ka dinya. Diomongan doang kayu ridon teu maneh dik dijadikeun Masjid Banten, Masjid Wali Allah. Engke maneh di akhirat bakal milu engke. Yuk deh. Eta ngomong kayu, siap. Ayo guys, ayo lempang sorangan ditepak doang bos Asnawi. Trek, lempang ka Merak. Je. Udah kan ngadenge kitu na resep tak kawali tah. Resep. Tapi lamun ngadenge teu dahar-daharna 40 penting nah ngagibeg urang. Ngagibeg urang. Masya Allah. Bisa datang ke Mekah, ke Merak ditongkon pun ku kabehan. Iyalah bahwa kayu can dibejakeun kumaha acara geus bararingung bae. Bawa yang Masjid Banten. Eueuh keneh nu bisa. Eueuh keneh nu bisa geus datang ka Merak ku gede-gedena kayu.
Syekh Hasnawi seri nggak satu taringgalkan cek Syekh Hasnawi kulantaran ditongton ku kabehan Syekh Hasnawi teu datang datang kadinya masih kena nu nongton datang kadinya masih nu ngintip nyahoeun nya bawa nu ngintip ke neangan sepi na bisa minggu 2 minggu geus eueuh tah anu ngintip nu nongton kakak ku Syekh Hasnawi diomongan deui Banten oke Masya Allah bisa ngomong Inggris ya oke ya Allah ngaji pendi mah tuh lamun ditonton itu bahara lamun nonton teh jadinya nama lamun ditonton kadek aing ayo dulu buat jelema tidak begitu dikadek getihan hampura jadi jagoan naon teh suka gitu. Iya urang cerita ilmu kewalian Masya Allah urang mah neuleun anu kituna mah teu kitu kabeh. Biasa bae wayah nyeri huntu nyeri ceuli wali. Atuh wayah jeung pamajikan atuh biasa nya ge ciuman. Besi pajar wali teh di masjid we. Atuh pamajikanna we Kak. Iya barang nganggur Kak. Atuh malah anakan lah itu di masjid bae mah. Ge turunanna mah tuh putus wali. Biasa bae nya ge noel biasa. Atuh pamajikanna gitu nyahoeun nya wali. Itu jauhan pamajikan mah pajar salaki biasa bae. Ada wali eta teh jauhan pamajikanna. Biasa bang nyarekan ngana salakina tuh biasa nyarekan teh duit marah biasa. Itu biasa mah. Tidak jadi kayak munyawan wali madekeun. Lantaran teu nyawan. Itu biasa ngagoda nya ge biasa. Teu nyawan wali. Mun nyaho atuh moal. Urang ge lamun nyaho si anu wali. Wow, atuh urang depak bae di dinya. Depak mantak wali mah menghindar jeung berusaha ulah kanyawan bahwa nyana wali. Sebab mustajabud da'wat. Duana nu kira-kira sedengkeun kan jelema hayang sugih kabeh ngantri ujianana ieu hayang sugih itu hayang sugih ngalantri mantap embung wali embung kanyawan jadi wali ngaji pendi make kartu nama saya wali kunjungi saya ahli batin saya ahli batin Masya Allah orenganan ahli ngaragapan batin iya wali terus kurang ada ge kamari Syekh Asnawi terus Syekh Nawawi Syekh Abdul Karim kawa belah dituna Syekh non gitu wali sang terus datang ke ayeuna masih wali-wali ngan aya anu nampak aya nu teh kitu bae di zaman eta ge aya nu anti ka Syekh Asnawi atau aya nu anti ka Syekh Nawawi anu anti kitu bae anu teu percaya boro-boro ka eta ka Tuan Syekh Abdul Qadir ge anu teu percaya hambalah aya atuh boro-boro ka wali ka kanjeng Nabi datang ka perang eta teh kudu percaya ka mukjizat urusanna kumaha tuh eta mah nyanggakeun ka Gusti hidayah ngan perjalananna aya nu ngagarong heula jadi wali garong-garong teh Qadir jadi wali urang mun nyaritakeun kuari kula di Uzbek karita dongeng loba wali disebar ka ugal negara engke Rusia bakal loba Islam Amerika bakal loba Islam Inggris bakal loba Islam Jerman geus kitu bae tahunan ti mimiti tahun kamari mulai disebar wali-wali Allah ka ugal negara mulai tahun kamari diurang ge mulai ilmu kewalian diumbar deui tapi kudu asli engke aya nu tiruan-tiruanana loba selalu kitu bae tiba heula ge selalu tuh wali keur mujud set neangan bibit walian berarti kaharepna dek perang tereh asal loba muncul para wali Allah dek perang tereh tuh kuari wali kota Inggris Islam eta kakarak nu dicaritakeun hiji padahal di Rusia di Amerika loba lamun gereja dibeli dijadikan masjid kemudian sababaraha gereja dijadikan masjid lain di Amerika bae di Inggris kemudian di Belanda eta loba nu karitu nu mantak marah ge Amerika marah datangkan di bom ya Irak di bom Yaman di bom Syria bom Turki ieu teh akibatna di nagarana loba jasa masuk Islam karena bingung iku ari
di satu sisi di boma negara, di sisi lain di negara asup Islam. Mau di Amerika lo bantu asup Islam, di Bitung mah asup Kristen. Balik. Gitu di hidayah tuh sabodo tahu urusan Gusti. Yang penting urang sing hade. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Eta. Terus terus direntogan ku kumaha wali moal sieun sebab teh hayang di alam ku makhluk hiji Allah. Aing mah kajenteng ku makhluk mah dicaci dibaki sabodo kaya sabodo sia hiji bae mah asal menang ridho Allah. Eta konsep wali sabodo. Ujung wali mengke dipakai karsap, mengke dipakai ke Bandung, mengke dipakai karsap gitu bae salilana wali mah. Ngan nyana nama seuri bae sebab nafsu-nafsu manusia supaya kajang wae. Aya nu tadina akrab jasa jeung wali mah abah, engke urun ngabenduan bila perlu dulu. Ieu ka dieu ge loba tuluy ka Habib rozak-rozakeun. Aja nu error Habib rozak wari. Kena telu. Aduh, masya Allah kari gitu baik sepanjangnya. Nah iya mbak orang kuari kerja ditakan ilmu kewalian sanggeusna diperlukeun ilmu zahir ya taju awalan nilai ilmi syariat supaya tertata zahirna. Tapi lamun urang terus ngabeberes zahir bakal katipu ku zahir mah sebab mata teu di batinan mah neuleun hayang kanu geulis bae. Tuh ngana pas bae. Ceuli ngadengen hayang kanu merdu bae irung, ngambeun hayang kanu seungit bae. Pakaian yang nu bagus bae geus urang salat teh aya nu kaganggu ku pakaian, aya nu kaganggu ku kendaraan eta akibat zahir. Salilana ngaganggu ka batin lamun batin ku urang henteu diropea atuh urang teh ngagugulung zahir we katipu. Anu ku urang kadeuleu tertampung dina qalbun urang kadenge tertampung dina qalbun ku urang kaambe tertampung dina qalbu eta qalbu nampung zahir dedeleuan dedengean hambean kitu keneh anu kurang dipake ka hayang dahareun inumeun kemudian pake anu kaganggu keur salat teh mikiran pakaian bae. Ayo aya nu mikiran hayang ganti motor, aya nu mikiran hayang ganti mobil deres keneh ieu mah hayang ganti racing casing nu di imah ngadoana ge lain deui nya nama ya Allah ya Rabbi Allah ya Allah ya Allah ya Gusti Allah lu aduh. Nah cinggra zahir mah tauhid asma tauhid sifat patali jeung zahir kurangan sakadar maca wujud gidamba komo terus selesai mentak diteruskan sumaila ilmil batin tuluy urang ngajikeun ilmu batin supaya roh urang teh bisa usaha kana alam ma'rifat. Engke lamun urang geus dibere ilmu ma'rifat bakal aneh. Kumaha kaanehana? Urang salat teh. Urang salat. Misal tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salat. Teng. Ku Allah dibere aya suara teng urang ka mana? Urang ka mana? Mungkin diajak ke Mekah, mungkin diajak ke terus atau ke langit dan lain sebagainya. Urangna terus babacaan teh terus. Babacaan tahiyat urang terus. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatullah. Terus assalamualaikum. Tapi ieu nu ieu ka ditu teh mun ka Mekah mun ka Madinah mun ka Aqsa lamun tu ka alam nu itu. Terus beta itu urang tahiyat tapi nu ieu eta lalakon panjang kan tah set Mekah teh Madinah teh Zarah teh keur di Mekah teh tawaf teh sa'i teh umroh jadi ieu urang keur salat tapi nu eta umroh terus Zarah ka Madinah mun make waktu ti dieu ka Mekah ti Mekah terus umroh tawaf sa'i terus ka Madinah Zarah ka makam Rasul sabaraha poeun tapi datang ka fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum urang kaharti teh moal kaharti moal kaharti di alam nu eta zahirna urang salat atahiyatna biasa mun anu ngamakmum biasa bae
tetapi nu eta ka ditu kumaha eta lalakonna wallahu alam. Eta nu sok disebut dimensi keenam, dimensi ketujuh, indra keenam, indra ketujuh, indra kedelapan, terserah Allah nu merenan sabada indra. Ayo coba lamun Gus Dur ngadoa tek dibukakeun langit anu nempel kanyana bisa milu kumaha tuh. Lamun urang nyaritakeun nu sok didongeng pernah didongengkeun ku kula jelema anu ka magriban deuk salat asar teh Haji Bebeja cekal ya kah berangkat nyanam berangkat ka Mekah di Mekah 4 jam keneh kapan ka magrib. Ayo kan bisa milu tah, bisa milu tah nu lain wali ge tah. Ayo milu sek nyekelan sia ulah lepas nyekelan set. Kula ge bisa tamun mau ilmu Haji Penim milu tengah laut turun. Koleang oh kiai lah sodok. Aduh cak jana tega nah emang sedang lah bukan apa dihakan lauk cucut beres. Ini nasibna jore bae. Nah ieu di alam eta batak hese nyaritakeun ilmu kamaribatan mah ilmu kawalian hese nyaritakeun nu dicaritakeun atuh geus bae syariat sebabna moal kaharti kajian buku mah ge mentak teu meunang wawalianan guru teh guru ka murid sia can wayah ulah sia can wayah ulah henteu kula mah nuturkeun ulah ai kula mah teu nuturkeun bae kajian buku mah ge maksa sia heeh nyebrang sia nyebrang tadi cai mah bisa keneh tak manggis seuneu guruna bakal dijan heh ka dia sia nyana wawalianan maksakeun tutung atuh cak aing ge sia ulah wawalianan tutung sia tah sebab daun beda perasaannya nama tah keur salat teh sabaraha perasaan saya nyaritakeun nah eta bisa kos kitu diurus rohna urang makan ku can diurus roh makan ieu teh ciptaan anu maha kodim di alam anu kodim baheula Allah maha kodim nyiptakeun roh anyar ngan anyarna nyana teh pangheulana diciptakeun memeh urang geus nyebutna kodim ga kodim baheula lain kodim cara Allah ciptaan Allah ngan engke kan balik deui ka ditu apa eta roh mah suci nyaonangan ka Allah doang hati-hati cak Allah nya saya aing sa Allah engke sia turun ka handap sing ade balik kudu suci deui nya mangga ulah resep ka dunia nya moal ulah resep ka jabatan nya moal ulah resep ka karung nya moal geus janji baheula turun bae kuari diterop-teropkeun sesuai jeung aya beca resep apansa resep poswan resep malah mah ku resep-resepna menta malah meminta teu dibere maling terus bae jahe resep beres jahe anu masa herang mah ieu mah jahe setengah herang ya Allah atuh kebo bae roh tadi urus begitu. Nah ilmu batin teh urusan roh liasulal ruh kasabun fi alami marifati supaya asup di jero alam marifat lain sembarangan kumaha wadzalika la yasulu ila bitarkir sumat mual hasil teh urang asup sululup ka alam marifat lamun teu ninggalkeun rusumat teh hiji mukhalafah li syariat ting anu nyulayaan kana syariat tinggalkeun bitarkir rusumat yakni nu nyulayaan kana syariat geus syariat teh ku urang teh rapihan geus minimal kurang pakai Fathul Muin kemudian toriko nunjulayaan karena toriko iya ge kurang kudu dijauhan kudu pas bertoriko minimal kurang teh kitab Minhajul Abidin kadanan hikamah ihya kadanan sok gerak eta bae heula diakurkeun dulu nah wasuwahu suruhul cara ngahasilkeun biqabili masyaqat an-nafsaniyah kudu narima kana kamasakotan bangsa nafsu ieu nafsu nu aya di awak urang ditampung melalui Naqsabandi Imam Bahauddin Naqsabandi merga guruna Syekh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam ngaku aki-aki
dibere ieu teh tanu sok diatur latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khatil latifatul afal latifatul nafas latifatul qalb latifatul qalbi eta teh nafsul lawama al-lawam al-hawa al-makru al-uju al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kibru al-ghaflah piceunan nalar mah babari coba piceunan ku sia laom mah hiji tak ulah cuan-cawan ke batur ese deuk nyawan bae itu gelis-gelis kan pendek teh mau jadi wali budak masyaallah semampai jasa bagus irung mancung hanjakal geus kunaon tah hideung mau jadi wali sia mau jadi wali geus ulah kitu dadamelan Allah sakitu ayana geus masyaallah pohara jasa eta keur kabatur mimitina ka urang ulah cawadeun urang ngaca ya Allah ya Rabbi abdi jankeun makhluk batur memancung abdi mah henteu mau jadi wali sia moal kajen kuku mah ge misalnya Haji Pendi ngaca ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti alhamdulillah nama alhamdulillah Gusti ye ngan abdi teh ye aduh ku batur mah teu pajar jelema ye jadi lamun kagorda mah 12 ya mah jadi wali ya Allah ya Rabbi moal ulah cawadan sakabeh nanggeus dipasrahkeun ka Gusti Allah eta kan lain-lain lalakon saeutik lain lalakon Masya Allah. Kemudian latifatun nafsi teh ieu teh gitu nafsu amaratu bisu hiji al-bukhlu ulah aya koret al-bukhlu al-hasud al-riya az-zulmu al-bukhlu al-jahlu eta takos ka itu al-hirsu ulah aya ieu mah pan bodoh bae betah jasa mah bodoh jahlu teu beunang wali bodoh kudu pinter bae mantap kudu ngaji heula al-bukhru al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob eta latifatun nafsi nafsul ammaratu bisu piceunan setik mata lamun teu ngaguru mal bisa guru heula dek naon nu dipiceunan ye naon dipiceunan ye sabaraha bulan sabaraha tahun urang bisana terus urang diarahan dan ku ari nek piceunan ria besok aya carana maka ieu doana ya tak geus urang piceunan ria geus bisa hampang hirsu wari hirsu ada di piceunana hirsu teh makmak maka kedemes hayang bae kana dunya piceunan ku urang melalui dalil-dalil ti Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi terus bae Kangjeng Nabi mah teu nganggap kana dunya kok urang menganggap wali Allah mah teu nganggap kok mantak aya silsilah teh guru urang mah tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut kana dunya kunaon aing resep guru nadi tersebut terus datang ka Kangjeng Nabi kunaon aing resep dikitu-kitu awak teh tah terus dikitu-kitu engke dibere hampang tek datang hampang terus berbagai latih nah iyalah bitarkir sunat alati hubatul sya mukhalafatun syariat wa tarekat moal bisa hasil ngahasilkeun kudu narima ka masyakatan nafsaniyah geus batur sare ti peutingna urang kudu nyieun ka masyakatan hudang biasa cek biasa nonton bola batur tipe ting teh zikir kerek lesu urang zikir masyaqatin nafsaniyah batur tiberang dahar lamun dahar wajar dahar jelema wajar ieu mun walin wali mah teu dahar teh artina sapiring lamun 2 piring ieu mah kurang ajar babadog ngaranna babadog 2 piring lamun 3 piring eta mah ngaranna tuh gitu bae teh mah geus batur dahar urang teu batur nginum urang teu tuh masyaqatin nafsaniyah naon ngaranna riyadhah ngajar nafsu lamun teu diurukan teu diajar urang teh kababawa ku nafsu bae hayang ieu diturutkeun hayang itu diturutkeun di mana henteu diturutkeun urang ceuri ajar ku urang nafsu sabaraha bulan sabaraha tahun moal aya eureun-eureunna urang ngajar nafsu teh kamae iyalah jihadul akbar riyadhah ngaran geus diskemakeun ku ahli thariqah untuk mencapai ma'rifat datang ke hakikat hiji kudu mujahadah 2 kudu muhasabah 3 kudu tafakur 4 kudu riyadhah etalah geus atuh pos-pos nage ieu dijieun tahap datang ke 9 pos
jadi dikurung ilmu batin teh ku ahli thariqah. Posna ieu bagaweana ieu carana kieu, posna ieu bagaweana ieu carana kieu, posna ieu ente bisa ngalaksanakeun eta lulus jadi wali. Moal aya anu jadi wali hesna di spring bed bae, masuk restoran keluar restoran moal jadi wali, masuk hotel keluar hotel. Aing mah sugih ieu awewe ieu beuli ku aing kawin ku aing moal jadi wali tambah paling ngawalian atau diwalian tambah tuh tadi tahan nafsuna tak engke geus jadi tak trek geus teu hayang kana dunia kelazatan dunia bakal dararatang makhluk bakal dararatang urangna geus teu hayang kawin ge masalah opat palah masalah masalah emang itu emang geus teu hayang aju kiai eta lamun geus teu hayang kitu maksudna di syariat teu sayang cek ka harti mah ka harti pan cenah teu hayang pan anakan lain kitu masalahnya. Saya nyari takdirnya cek aing ge. Jadi itu kelas internasional kelas universitas atau dicaritakeun ka kelas TK. Malah mah di bawah TK teh naon karena PAUD. Iya mah bangsa hulu PAUD kabeh ban. Oh, ngarti. Ieu asalnya bae seperti eta lah. Sebab urang tahiyat bae dibawa ke alam kitu ku Allah. Tak. Urang nyaritakeun ka diri sorangan. Heran kok aing bisa kos kitu sih? Hanya Allah. Lamun Syekh Nawawi bisa ningalikeun tuh Baitullah, Syekh Asnawi ge nang Allah henteu nang nyana. Begitu ditanya ku Habib Usman, kok bisa kieu? Nang Allah, lain nang kula. Atuh kumaha? Nang Allah atuh hese atuh Allah mah teu nganggap atuh ieu lamun urang geus teu nganggap kana dunia atuh Allah geuna ge ka urang teh ka urang mere sakumaha teu nganggapna urang. Ya urang mah kumaha anggapanna lamun urang anggapan dunia mulia atuh urang handap. Lamun urang teu nganggap kana dunia atuh dunia teh ya isa imah zilun zalilun. Sakadar aub-aub anu lah gauban urang teu dianggap mah dunia mah. Geus urang bisa neuleuh Baitullah, bisa neuleuh Lauhil Mahfuz. Hararampak ngomong mah eta. Atuh kita tahajud bae penuh. Tahajud geus nyaho ieu beuh pagawean wali jam 2 bae urang ieu wali-wali mah jam saki harar udah. Heuai deui. Wah. Sakumaha deuk paeh. Wah. Di satu kumaha teh urang ulah supaya heuai bae daharna ulah loba teuing. Nginumna ulah loba teuing bari diniatan. Ari nginum cara urang daharna cara urang bae mah atuh peutingna heuai bae. Mantak tuturkeun wali hayang kuat cara wali tuturkeun mantak Syekh Asnawi bisa sia daek ka ditu ka Banten ka kayu kamu naon dijadikeun masjid sia masjid wali ayo itu tepak oke deh udah oke ndak gitulah ya iyalah bi qabulil basyaqat dinafsani baruhaniyah direbagi bila ria aing semua